Sealus terkena naon duinya cara rese ya ini nu kitu enggak mau nya kata-kata nama halus pikir-pikir tadi asa geus kapikir aya ditulis jadi poho malah tanah pina nyaho kemana udara ador nah udara ador teh naon sih ngaladog naonnya teh apalah aing asal ulah aya nu ngajedor geuning eta deuleng aya jalma eta di dieu curigakeun nulis hutang euy urang mah euy eta udah mawa buku jeung pulpen kieu ya lah. Sombong-sombong amat itu tadi ku emang lain pasti kan nulis hutang ya eta udah bawa buku salah pasti nah oke nanti kita tadi dan kita tadi buyar ieu konsentrasi teh oh bilangnya ke nulis hutang mah bari ieu beuneuh semuanya tuh jumlahnya hutang tenang tuh pemanaon mana mah di dieu tadi di jeroan dia juga caro lalakina keur ngadaguan awewenan orongan naonnya pokoknya juga cara ngadaguan urang mah tara awewena iya teh nyai karena sih aya lomba puisi wah mana kayak di buku di kantor desa iya tuh emang kan miluan Haji bebas sawae miluan mah yang miluan bebas pertama teh mana rek naon wae bebas hayang atuh hijau bukunya jangan tak iraha ya kan dua ieu hayang murid kudu dikumpulkeun hayang miluan kali hayang miluan mah nulis urang mah atuh liron we teh nyai satu kasih sarua kita dinilainya sahabat kunaon terus kudu kamanakeun kenah kayak ka Mang Ahung bukan ka Mang Ahung biasa iya teh nyai pen kawa jadinya pangyeunkeun ku nyai pangyeunkeun jadi buyar ieu gara-gara maneh datang konsentrasi itu jadi mau deui maneh mah lain perhatian dah maneh nak pajureun puisi jeung nulis hutang ieu apa nulis Allah sok ngomong teh utang mah ada kapan oh kata gitu juga nyai geus kitu sombong-sombong aman emang mah teu dibere eta teu dibere niron ih nelpon si BBB banyak bukan bisa pangionkeun ih dari eme butuh teh si BBB masuk gitu tah giliran teu butuh aya we nelponan giliran eme butuh tuh we diangkat keur ka mana cenanya jeung naon boga HP boa tidak aing ogeran sok musingkeun ka kapong masih BBB MS tiga jempur ka balong bara kaya ning nulungan hantu ayeuna erek eta teu nulungan hese deui wae eueuh da eueuh ih kumaha sih nya singkeun kalau ka ogenan tapi telepon saya wae agoning bebeb ih ayang ditelepon mah teh aya wae pengen paingan sababaraha kali ditelepon ku emeh teh. Enaon. Yo, Bang ada makan puisi. Ku lain gaya tuh ayam nyai si nyai, da si nyai tuh teu pasihan terang. Si nyai keur ngadamel. Bang ada makanya. Iya, datara mah makal pulpen sareng kertas. Di bebeb geura aya geura. Bebeb besok sagala aya, sok pinter sok sagala geura. Iya. Aya teh? Iya. Tuang Mas, tuang ieu nya. Aya. Iya. Asik. Yuk, jangan damang. Ajarik di mana? Di dia ya. Udah. Mana ya? Nah, si nyai mohon kumaha? Di dia eta. Nah. Balik ke mana? Balik ke situ. Bebeb sok pinter.
Ay, kasi gue dahil may matut biasa. Naonnya? Ada yang memang kau matut biasa. Cuma bebe gue. Naonnya? Pokoknya mah asal bisa ngelekeun si Nyai. Heeh. Dan cenah Oh. teh tabu obatnya cenah kudu dikempelkeun ka Mang Ahum. Gampang lah. Langsung matut biasa emang. Entos kan? Oh, entos ya. Ogra baca. Tinggal ieu. Ieu nama Tingali heula. Ieu nama teh Ih, bebe dah kentut. Dah kentut. Ih, Ogra kita tes sae Ogra yakin bisa ngelekeun si Nyai juara geura. Dia minyak kieu. Atuh Robi, kentut. Moal di Robi eta teh halus pisan kita geura. Bisa lah ngelekeun si Nyai mah. Menyayang. Aduh, ya makan kentut kieu. Atuh bener yang dikentut. Ulah digentos-gentos we entos be eta. Si Bebe mah teu karunya kayak emang izin meureun. Yang digentos deui, pokokna mah yang digentos deui. Rusuh mah tek ngalar lah. Iya. Mun teu rek ieu nanti putus mun teu diapalkeun mah. Bebe lah ngancam lah kitu. Da embung putus bebe aing si bebe mau putus sakalang aya ngapalkeun kieu. Bebe dah meme alim putus tapi alim ngapalkeun kieu. Oh gitu. Ih si bebe mah beureun ieu kumaha. Ieu teh bahaya ngompol heula jaba ieu kudu ngapalkeun. Ada ieu mah bisik kabasehan di kaca imah da tuh dia mules rusuk. Ateun heula geula mana. Geula dia meureun aman. Cing heulanya emeh rek aduh ieu mules sakedeung euy. Moal meureun. Mister utuh kuat ieu heula mules. Aduh. No, cerit mah jajan wae atunya kebeneran panas kene mun geus hayang cacapluk. Daya teh nya. Daya teh panas kene kudu geunang. Kebeneran euy aya kertas. Bersih mah euy. Lain kurut mungkus bangkong ieu. Lanjut. Tep ih. Nah euy kebeneran. Panas ih. Panas. Enak. Enak. Ya. Enak. Mereka tidak. Ada geus dipikeun teh. Nang deui kertas nu tadi si bebe bisa. Aduh. Kemana iya kertas? Ngapung? Nggak eueuh. Aing mah hese capek eta teh. Nang si bebeb. Telepon deui telepon we zina dikirimkeun na HP da ieu ka mana? Nah ka mana cenah nya ngapung kitu? Aing mah kudu neangan ka mana eta kertas jabat cenah si bebeb tadi HP-na teh keur dicas kudu kumaha ieu nelpon ka mana kumanya? Eta mah manggih kertas mana jika nu eta? Ya mah kertas ucrit pamanggih. Dina deket dina luhureun batunya. Ih, Mana we nu ucrit da. nu eta ih, mana eta teh kertas penting. Lain piragi kertas ih. Nah, kecoyot. Aduh, samanang eta teh nang duitan ieu. lain piduiteun pugu eta teh jadi duit.
duit. Atuh jadi duit dia jadi kertasna. Aya aing mah sia mah jabat cacaloakan gitu. Aduh, eta nu ewe kadiekeun. Geus kadiekeun. Foto tato ini taju budak Itu. Aduh. Ih, sia mau cerit. Aing aku maha atunya. Aing ada si usul masuk musingkeun nya budak teh. Da bener eta mah kertas nu emeh. Aing minta ditelepon we. Minta nelpon si bebek minta dikirimkeun naik kumaha emeh miluan lomba ari kertasna eueuh mah dasarnya budak teh. Ih, mangor-mangor teuing sia teh ucrit. Beb. Kintunkeun deui. Ih, da teu diangkat. Aing bobolohan teu diangkat ogenan di WA we. Tah, geuning aya teh si bebeb. Pakirin nih ngabales. Aing masa benerna mampu ya teh. Ngabalkeunana tapi Gusti alhamdulillah aya ieu deui. Duh. Tapi meureun kacana kado ditulis lah bae we engke lah dikumahakeun we ka Mang Awumna mah. Penting mah ieu we apal heula. Aing kumaha ieu nya aya bobat. Aduh, judulna naon atuh bebeb ieu teh ya Allah. Gusti cik ek dicobaan geura. Si bebeb mah ieu teh mendingan susah-susah teuing lain susah sabenerna mangan era ieu ku erana ieu. Dicobaan lah. Kentut, kentut. Pokoknya kali ieu. Aing suaramu halus bagai burung perkutut. Bila ditahan sakit perut, bila dilepas bikin ribut. Aing euy era euy Gusti teh. Naon deui ieu teh engkau bersemayam di dalam perut. Nah, bersemayam cenah. Baunya seperti bangkai siput. Aing bebeb. Hah, nanti teh. Ih, engkau keluar dari lubang yang imut juga yang keriput. Aing Gusti teh. Kalau bunyi brut aing apa gak aing Gusti gue. Aing kumaha tuh beb sok nyaho weh emeh pura hitut pangiankeun puisina oge nu kieu-kieu teuing. Na teu era cenah kabogoh ieu kudu meragakeun puisi nu kieu. Duh aing mah serang ge deui diajarkeunana di ditu lah aing pusing si bebeb. Aing lain pusing era emeh. Mana kan dikit. Elok banget eta geuleuh ih. Ada bersih. Siapa tuh nih? Tempel harus. Terus beri nyurang gak pengen gara sok irung ih gara heula. Astagfirullah. Ih, si waras eta. Bener. Awas ya sing menangnya. Itu rek dikumpulkeun. Heeh, geus geuan. Ini tapi da tungguan si MS geus sakurang deui ka dieu. Heeh, arek miluan deui teh. Sing tungguan heula buat ning. Wow. Ya orang teh dikada debleng gitu ya aduh. Pusing. Tadi yang we ieu varieu kertas ya. Bae da tuh bahasna. Cing we tungguan ulah sakur. Lilade. Mal. Ya urang pusing ya. Urang mah bagian tunggu menunggu mah. Aing malah cing lieur. Lah lieur. Tuh sabar teh ulah. Udang deui si emeh lewat. Ya kudu buru-buru ka Mang Ahum. Jangan Mang Ahum. Ek nyetorkeun ieu bisa kaburitan manten ieu geus burit ke satengah opat. Menang pasti emeh. Tah geuning. Mang Ahum ya emeh geus ieu ya.
Hui, Ya. ya, boga. Tapi bayinya tanda kertas dan soal nama yo, kertasnya palit. Suara tulisan. Ih, rahap ya we baik. Baik. Ya. Kirimkan atau mau? Oke, dikirimkannya. Dicobaan mual udah halus. Asa kurang ngadengkeun. Daya aja nyai mah eleh. Jawab lah sih kurang kayak yang ada ngukunnya. Tapi ya ieu mah judul nama engke. Nangukeun heuh. Sok. Yo engke mah judul nama kayak disusul. Heeh. Tapi yang main di nangukeun lah maunya. Besok lewat cik orang yang ada Nangukeun. Garis besar nama bukunya nyi dah. Eta mau mengusulkan karunya ya. Aku awas belas euy. mah dicuri kemarin mah. Ini nangukeun. Kentut, kentut. Suaramu halus bagai burung perkutut. Iya, naon Bila ditandangukeun ka ditu halus. Bila ditahan, iya halus. Bila ditahan bikin sakit perut. Bila dilepas bikin ribut. Kata enggak. Oh, kentut. Engkau bersemayam di dalam perut. Baunya seperti bangkai Geus siput. lah gandeng. Iya, lu kan Aya rapi. puisi teh kitu patut. Halus. Sama waras lain eta puisi. mah. Iya, halus itu kan rapi emang aku. Oke dikirimkan ya. Nah, embung eta mah ngerakeun panitia, embung ngewa-ngewa karep eta malah. Iya, mangewa aku mah. Oh iya emeh. Eta naon kentut gitu. Nyerakan puisi nu urang halus. Kada balik sih bebek iya. Mawa. Ya be kiring. Ulang balik ya bisa ulang dudukan baladna. Oh pokoknya mah geus mau menang. Panitia. Oh, nang dijamin nang si bebek bisa si bebek beneran salah. Ih, mau. Jadi salah lombong bisa dibuatin pokoknya aku nih tem yang palakin era dah si bebek padahal. Kumaha ieu daerah emang ogena. Ih, dah si bebek mata karunya naik ke emeh teh tuh batur mamilu lomba.